Kendang rampat Magelang. Tos sekarang persayang itu syukur ke sekitar rumah ayah Pak Kades, Pak RW, Pak RT ayah syukur. Kasarayana di katuling perlos kasarayana Antawis dua keluarga besar memulai kembali sarang sempurna seperti cahaya semana bos kita arum pada dasar foto belakang semar taman awan oleh pada dasar anak keluarga bibit kano boga mit menta kano boga awanan basing panjang duriatna walunya wasna
baturang miheula nu urang amita kadieu 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 ai kadieu kadieu kalau pengen atuh kemudian diatur soknya deh kira iya gitu lah tuh ayo pada saras ya ayo bukan awas pikantuk pangresan pikantuk lagi hapunten anu kasuhun teu abdi saparakan ibu dikantuk hapunten anu kasuhun pamugi sing sehat sanawisna ya ibu dikantuk ku ampun naon ih lain si abu gitu kumaha naon duk badawi naon heula cicing lagi iya itu hiji deui kawinkeun kadang antara geus dikantunnya kasar dikantung ini hapunten bangsa kantung pangrasan kantung hapunten anu kasuhun pangresa dikantung hapunten anu kasuhun mudah-mudahan pangresa sing sehat sing agung bilikan sing agung rezekina terutama masing sehat di pangresa dikantung lingih mangga dikantung pangresa hapunten anu kasuhunnya sekali deui dikantung kasadayana geus itu gua aduh gelis dikantun kubuahnya kasep dikantun atas akan teu acan oh atas urang doakeun heula mudah-mudahan kasep dina nggoneng apa sagala rumah tangga hidup sing dipanjangkeun jonona panjang duriatna repeh rapih dina rumah tangga saling pengertian kasepnya oh sakitu we ulah panjang-panjang teh dikantun ya pun kuyang iya bos teh dikantun hapunten anu kasuhun pangresa sing sehat salaminanya dikantun permios pangresa mun yang mericakeun ladaguan ayo meuni tadi meuni pitageuleun dasar